Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Qisasul mutawadi'ina wal mutakabbirina. Ari ieu eta pirang-pirang kisah jalma pirang-pirang jalma anu tawadu sareng jalma-jalma anu sombong. Akala dahar saha rajulun hiji lalaki indan Nabi sallallahu alaihi wasallam dicakeutkeun Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bisimalihi kalawan make leungeun kencana itu si rajul. Faqala teras ngadawuh Nabi lahu ka itu rajul. Kul kudu dahar anjeun biyaminika kalawan leungeun katuhu anjeun. Qala nyarios itu rajul la astatiu henteu bisa kuring. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi lastato ta henteu bisa anjeun mana ahu henteu aya anu nyegah ka itu rajul naon ilal kibru kecuali sombong. Qala ngadawuh rawi pama rafa'aha ila fihi pama rafa'aha henteu ngangkatkeun itu rajul kana yad ila fihi kana bahamna itu si rajul. A'ta maparin saha Aliyun a'ta mere saha Aliyun radhiyallahu anhu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu gulamahu kagulamna itu Ali darahima kana pirang-pirang dirham liyastariya supaya meuli itu gulam biha kalawan darohim saubaini kana dua pako kana dua baju mutafawitail kimati anu beda harga. Palama ahdorohuma nalika ngahadirkeun itu si gulam kana itu saubain lahu ka Ali a'tahu mere Ali ka itu rajul arokohuma kana anu pang meles-melesna itu saubain naonana nasi jan tinunana wa aglahuma sareng pang mahalna itu saubain naonana kimatan hargana wa hafizo sareng ngaraksa itu Ali linapsihi pikeun dirina Ali al akhara kanu sejen wa qala sareng ngadawuh itu nyarios itu gulam lahu ka Ali anta ari anjeun ahakku eta leuwih ngahak mini ti kuring bi ajwadihima kalawan pang alus-alusna ieu saubain li annaka karena sayaktosna anjeun syabun eta pamuda watamilu sareng condong anjeun watamilu sareng condong naon nafsuka diri anjeun litajammula pikeun gigindingan ama anapun ari kuring pakod kabirtu eta nyata geus kolot kuring wayakfini sareng nyukupkeun ka kuring naon haza ieu baju wallahu a'lamu bissawab.